Isuk-isuk sekitar jam 6:30 ieu emak keur siap-siap heula berangkat ka Rawagirang erek ketemuan jeung sesama konten kreator nyaeta Umi Ija arek narik gaji FB Pro teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Sebagian geus nyararaho nya emak teh geus meunang gaji FB Pro teh ngan kusabab henteu bisa dicairkeun kana rekening pribadi dah kamari rek nyieun teh pan henteu jadi. Akhirna mah dititipkeun we pencairanna mah kana rekening Umi Ija lewat PayPal deui. Kamari teh Umi Ija ngabejaan cenah geus cair kana rekeningna hayu cana ngan ari kamari mah teu bisa da mah teh rariweuh geuninganan. Jadi kakarape ayeuna mah bisana bisi aya nu penasaran naha cenah mending teh di TF-keun atuh. Geus eta ge dicobaan mah nya tina Brimo teh sugan we bisa di TF-keun kana dana nu emak. Tapi ternyata gagal wae daripada lebar bisi kumaha onam jadi we emak teh maksakeun ieu teh indit ka Rawagirang. Ari isuk-isuk ieu mah bari seger da leumpang oge. Deukeut deui da ka Rawagirang mah ti parigi. Tuh ieu ge nyaho-nyaho geus nepi we tingali. Ae tuh geuninganan kapangi jeung Umi Ija teh jeung tepangnya bunda. Ari biasa nama silih sapa dina Facebook ayeuna mah geuning bisa ketemuan. Da geuning di henteu-henteu ge alhamdulillah tina Facebook teh jadi loba babaturan. Ae geuninganan kalakah isinan diajakan video teh ieu mah. Apanan sami konten kreator geura tapi aya di video ku batur mah geuninganan tetep we isinnya. Baraya caritana nama ieu teh erek kabriling. Erek nyairkeun gaji FB Pro na. Alhamdulillah na teh jarakna teu jauh jadi we ieu teh leumpang. Deui da ieu leumpangna aya batur mah moal karasa nya mesing sejauh kumaha oge. Hampura we nya bunda Umi Ija diririweuh ku emak teh. Pokona nama hatur nuhun pisan geus ditulungan emak. Atuh da maklum geuning eukeur bulan puasa kieu mah meuni butuh ku duit saeutik oge da. Da kumaha we carana supaya wagiru cair ieu teh. Tapi da emangnya baraya gajian anu ayeuna mah emak geus diniatan ti awalna erek dibagikeun saware. Geuning ieu baraya alhamdulillah. Hatur nuhun pisan nya ieu Umi Ija. Akhirna emak bisa nampa deui gajian tina FB Pro. Pokona nama tong kapok nya bunda. Emak dipiwarang jeung direrepot. Soalna bisi suatu saat emak teh ngarasaan deui gajihan. Alhamdulillah ieu teh geus nepi ka lembur. Ieu teh anu mimiti mah diheulakeun ka kolot. Ari kolot geus ngasaan mah nya ieu kakara we ngabagi para besti. Hampura nya besti-besti diberena saeutik ewang lumayan lah aya ajang buburitan. Mahi ajang jajan pentol-pentol wae mah. Hatur nuhun pokona nama osok ngasuprot ka emak teh nya. Mudahan engke mah bisa we gajihanna leuwih gede. Amin. Ngameh bisa bari ciduk-cidukan teh geuninganan. Tah ieu oge alhamdulillah nya aya bagikeun saeutik lumayan mesing mahina kur sabara urangeun oge. Nya oge teu bisa ngabagi gede tapi alhamdulillah lah lumayannya baraya.